Meni nu liwat-liwat aja masih laris. Alhamdulillah menang rezeki bisa buka usaha. Engke ti si Akang saperak, ti Nyai saperak jadi 2 perak. Mun ti si Akang 2 perak, ti Nyai 3 perak jadi 5 perak. Duh, laris kadari aya. Jajan. Tapi lamun ti si Akang kosong, ti Nyai kosong, kemana mentana dari usaha mah kudu pede, kudu percaya diri. Aduh cuman juan, aduh duh kelingan anak lanang. Cing, ya baju. Ya bapak rada kaharti ya bapak ya. Pola. Si Gana, iya solokan iya kudu dipindahkan ke hareupeun imah bapak ya. Masalah nama, iya teh engke keur bapak lamun hayang nguseup, lamun hudang pineuh, bari ngopi, bari udud, bari nguseup sigana cocok. Iya kudu pindah ya ke hareupeun imah bapak ya nya. Buset, maknya ge bisa solokan pindahkeun kana hareupeun imah bapak. Jeung bapak mah kudu bisa. Teu meunang teh ieu agenda ya, kudu catet. Catet ieu nya. Heeh, ka dicatet kumaha cara we aing malah. Heeh, tah kade ya. Ieu kudu cicing di hareupeun imah bapak ieu solokan ieu nya. Ayo berangkat yang ada. Iya, kari ka Walungan itu nu gede. Aya proyek deh dina Walungan nu gede. Kumaha bapak we sawak-awak. Sendok asin beuki leutik juga kieu. Bari dipikir-pikir, sih lamun ieu bijilna tina asin, kok asin lembut. Asin endogna meni gede. Kumaha apa kitu euy? Puyeng kemah mikiran endog asin ge. Pilah paduli teuing dangeunna dihakan mah. Lengket deui, set. Bangeunna euy. Cenah ngadenge-denge si Nyai ngawarung. Biralah hayang nyaho warungna siga kumaha. Sugan-sugan bisa nganjuk ieu mah. BRT. Naik kemana BRT? Nah, Andi. Sing bener kumaha? Nah, Andi. Ya sing bener nah, Andi. Oh, dasar jalema koret. Kami berngongonana yon. Leman. Ya, mantakna jadi jalma ulah koret-koret teuing. Nya mah hiji-hijina. Ada deui. Bari nage menta ge moal. Iya, geus ayeuna mah cenah ge ngadenge-denge si Nyai ngawarung. Ayeuna mah geus mending longok ka ditu. Hayang nyaho sugan engko endog asin digantian hiji. Nya deuyun? Nya. Hayu tuh. Hayu. Ari ibu mah kudu habis. Ari ieu buuk beureum. Ari sendal sisirangan. Teu masalah Yun. Sendal mah nu penting lain meunang anjuk. Ya Bu, da kudu saimbang antara rambu jeung sendal kudu mantes. Lah, moal ka kota ieu kadar lempang di jalan tikus. Geus ayeuna mah ya, mending kasih Nyai bae urang ngalongok sugan aya endog asin heueuh. Tuang nganjuk Yun. Eren pir. Tah. Aing jar sing bener keur. Mang.
Woi. Mandi ini kalau mau lohok. Hobo teu apro geuning angger miskin keneh. Aduh. Ari jelema ari pupepelake dina taneuh desa. Geus ka dieu lah. Kotor horan urang ka dinyana. Beuneu dia. Ya ulah deket teuing merang. Ayeuna mah si Akang tampilanana jadi asa beda Kang euy. Ulah disaruakeun jeung nu bareto. Ayeuna mah Mang Koko ulah nyebut Akang bari ge bapak ya. Oh. Punten atuh Pak. Tah kitu. Geus ieu ulah sareng ngarumatan juga kieu mending jadi ajudan urang. Komo geuning dina taneuh desa. Ulah sok ngahina Kang. Geus dibeli ieu mah dibeli garapan be. Kade kan duit. Ya. Riweuh. Taneuh garapan mah sakeuge mah geus mimilu jeung urang mending jadi. Maksudna ieu Kang. Geus dibeli ya taneuh garapan geus antepkeun. Sakieu mah moal kabayar ku gawena ge. Yo, kali dibilang eta 20 juta mah eta aya, mahi. Sia. Yang kok meuli pecal di jalan. Heeh. Geus buru balik, dangdan, geus mimilu jeung urang jadi ajudan urang. Buru baliknya, rek tuluy. Oh nya bener. Daripada ngrumat ieu teu meunang duit, mending jadi ajudan si Akang. Duh, can ngalarisan acan asih euy. Daun sampo kalah kaburu garing kok can aya nu meuli. Ah. Yun, arek nganjuk naon kok di ditu Yun? Lah, naon bingkong ngarah kopi 3 rantai atuh. Ngarah minyak 5 kilo mah Bu. Kopi 2 rantai. Heeh. Nyi. Dagang Nyi. Cenah bejana ayeuna mah ngawarung euy. Anjat meureun, kopi-kopi mah. Heueuh Nyi. Arek nganjuk naon bae Bu? Mumpung aya. Oh nya. Kecap jeung susu abi mah Yun. Kopi Pangheulana. keheula Yun. Puerte. Yang itu kada dagang sapoe. Menyarek pada ngararanjuk. Karek dagang mending geus koret. Heuh Nyi. Zaman ayeuna mah mun dagang teu dianjukeun moal payu. Hitung-hitung nabung. Ya, geus ulah kalah ceurik, da kami mah teu kumaha ieu. Arek mere bati Nyi. Enggeus, ari nu enggeus mah ulah kalah di bawah hate, da teu kumaha. Hayo lah Yun. Ya Nyi, abi mawa ieu nya. Kopi saruntuy nya. Ma, nasib kieu teuing, Ma. Aduh, biar ulah tarik teuing ya. Puyeng ya mabok ya. Ya dunungan ulah mabok percuma mau duit juta-juta oge moal bisa jadi tambah. Aduh, ripu ya. Ayo bukakan kaca ya. Aduh. Ini rengseng aing mah. Aduh. Ya geus pingsan dia. Acan, jauh kene. Aduh. Utah eta kadinya. Iya kacamata bapak kameli ya. Oh wah lah. Aduh. Ngeri wah. Aduh, ribu ya. Aduh. Engko lamun geus nepi hudangkeun ya. Aing mah repot aing mah mawa nu kieu malah. Geura urang ada utah-utahan. Tenang, ulah sok kalah ngalawan ka bapak mah bebas rek ongke ku mah haget. Pokona engko geus nepi ka proyek bapak hudangkeun ya. Aduh, biar ya. Ulah nyantai ngeri ya. Set. Oh, ganeng ke rasa kadang linep pe. Aduh. Ngeri wah. Ya dimeni kene di di pondokan jalan, ha. Ganeng pertong didengekeun gawat dorong tuh utah ka ditu. Aduh ya. Aduh. Gowat. Ya bukakan. Aduh, ya. Aduh. Kumaha? Aduh. Udah anak gua goblok. Udang lah. Kal ngarepotkeun asih euy. Aduh. Meuni legek we duit loba naik mobil mabok aing mah. Di mana ya?
Legek nana udu bila aing mada. Ieu teh keur dicemara apaan arek ngerjakeun proyek teh ya HP gawat telepon inspektorna. Gawat. Halo. Iya bapak nggak nepi di dia ya, waret tapi karena mobil. Ada. Iya apa ya, Pareman ya? Manggas. Tah malah rencana mah bapak mah didinya tah harek ngabendung eta teh hayang ngingu meri bapak mah didinya. Tanggo dinya ngingu meri jeung ngingu hayam teh didinya. Tah ngan ieu masalah nama teh saha nu bogana ye. Kudu kasaha ngadeukeutana kudu bapak kudu kasaha meulina ye. Dia tepangkeun nami abi Bapak Endai. Bapak Endai? Oh, mohon. Manawi terang ieu nu gaduh bangawan ieu nu gaduhna apa sahanya euy? Kumaha manawi? Punguk ieu teh abi rada berminat ieu kana wahangan ieu ye. Hoyong dipeser lamun aya nu gaduhna mah sugan dipasihkeun ieu teh bade dibendung ku abi teh. Tuluy bade ngadamel kolam renang, bade ngadamel ieu di dieu paragi pamandian ri. Nu abdi ya teh Pak. Sadayana oge na di mah ti dieu dugikeun ka ditu teh nu abdi. Aslina Aslina Pak. manawi sugan tiasa dihilian lah ku abi. Wilih Wios. bade Mangga Bapak, wantun sabaraha Pak? Yes. Mangga. nyaan ieu. Asli mangga Pak, wantun sabaraha Bapak ayeuna nawisna? Wantun lah 300 juta mah. Langkungan. Langkungan Yang sakitu teuing. 500. Aduh. Mangga janten. Ada 500 mah moal kabagean ieu da murugna ge kada sanaon dan ieu 400 be 400. Sok 400 mangga wios. Wios, dia. Wios mangga dia. Siap. Bayar. Siap. Ya Pak tah. Ieu kali sabaraha ieu artos? Ya kari 100 juta. Geuning kali 100 juta sesana kamarana kan tadi ku berak. Apaan tadi teh pake mayar anu bubur sawah turun pake mayar saha itu anu di kebon kacang. Pokoknya bener-bener. Tah, yo manawi percanten ka abi, ieu aya artos 100 juta sesana ditransfer. Abi meureun nyuhunkeun nomor HP sareng nomor rekening, engke keur nyuhunkeun surat taneuh ieuna. Siap? Siap mangga dia, Bapak. Sip.